أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق الله
kul ucapkeun ku anjeun Muhammad kudu ngageroan aranjeun kabeh suraka aku kana pirang-pirang pangeran musyrik aranjeun kabeh pirang-pirang musyrik aranjeun kabeh sumakitu tuluy pek nyieun anjeun kabeh para diruna maka tempo aranjeun kabeh inna waliya saestuna ari anu nulungan kaula eta Allah Gusti Allah alladzi tegasna nazala anu geus nurunkeun ieu ladzi alkitab kana Al-Qur'an wa huwa jeung ari Gusti Allah eta yang ngurus Gusti Allah as-solihina pirang jalmi soleh waladina jeung ari jalmi berhala tadauna anu nyembah aranjeun kabeh min dunihi dina salian Allah eta la yastati'una wa bisa itu berhala nasroku kana nulungan aranjeun kabeh wala semua bisa itu berhala kana dirina itu berhala yang suhuna eta nulungan itu berhala wanita jelang ngajak aranjeun kabeh kalitu berhala ila huda kana pituduh la yasma'u mawangadenge itu berhala wataro jeung ningali anjeun ka itu berhala yang duluna eta anu ngolotot itu berhala ilaika anjeun wa bari ari itu berhala eta layu siruna anu bisa nempo itu berhala istifham inkari disebut nanti pertanyaan anu nuduhkeun dalam makna ingkar wireka loba jalma-jalma anu pangeran anu nyembah kalian Allah anu ngamusyrik ka Gusti Allah nepi ka samemehna ge aya amar tahdid parentah tapi ngadi jelek dina ayat samemehna innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum fayastajibu kamar kadina depan fayastajibu lakum in kuntum shadiqin saya sunah patekom paranjeun disembah salian Allah pada kupek jeroan mana lamun bener
tingali mende paranjeun kabeh alam yansuna biha amlam ayyam tisuna biha amlam a'yun yubsiruna biha amlam adan yasma'una biha. Nah eta pangeran salian anu teh boga suku nu bisa lempah boga lempanan anu bisa ningali boga leuleun anu bisa nyambung boga ceuring anu bisa ngadenge. Nah berhala-berhala anu disembah ku aranjeun kabeh teh boga istibadina laisa lahum syai'un min dzalik diwala deui teu boga suku nu bisa lempar teu boga leungeun nu bisa nyambung teu boga ceuring nu bisa ngadenge teu boga panon nu bisa nyambung kunaon ibarat jeung gawe make disarpa. Qul a'udzu syuraka'akum tsumma kiduni bala tundirun. Bejan jeung ngajar kama udang syuraka'akum peng pangeran aranjeun kabeh sina nyilakakeun ka kaula geroan pangeran aranjeun kabeh sina nyilakakeun ka kaula sina nyetipu perdaya ka kaula palan dirugi maka manempokkeun dengan nama ngadagokeun kaula sabab naon inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Saya cuma akan hubungan sakaula Allah saat itu hubungan Gusti Allah wa huwa yatawallas sholihin Allah ngurus ka jalma-jalma saleh. Jadi jalma-jalma saleh mah diurus ku Allah. Diurus. Mun diurus ku Allah mulai kasieun mulai kahayuan. Di hari waktu kedua hari lamun diurus ku Allah udah menjadi diurus usaha. Rasul mati urus Allah, jalan-jalan Allah lain urus bukan kaki Rasul. Allah yatawalla mutawalli umuri, wa huwa yatawalla sholihin. Mari keyakinan kata Rasul itu mungkin kasih dan saya apakah nasib bisa waktu di bulan bahasa badainya Madinah. Jangan mulai di luar kampung, di luar kota. Nanti karena kita Rasul apa para nabi yang bakal inna Allah ma'an. Tafsir nanti kemudian nanti wahai yang bakal Allah kepada nanti. Kan orang yang itu teh
Tentara-tentara Allah sunatullah. So, para nabi, para rasul dipakai. Nabi Zakaria mau diragaji umat ibulah, pakai ragaji sampai. Kedai dan dalam surah Abu Bakar dina sahabat Abu Bakar Siddiq nomor 1 putra Musa sadaya dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Hasan Husain dibunuh, Muawiyah dibunuh. Imam Nawawi sampai di penjara dan saya yang kalau berapa 100 tahun yang dibayar aku pernah ngenom pernah ngenom di penjara, saya itu pernah ngenom di penjara. Mantap kan? Dan bagian jalan ada kemarin, terutama pasir. Tapi di Indonesia semakin kacau ya, karena ini aku jauh di Indonesia juga pernah sampai betul-betul Eta wani menek itu dapat tapi Allah membantu. Berikan di posting di media sosial. Ternyata Tuhan kalian itu lemah, Allah kalian itu lemah, begitu. Nabi kamu dibela, kamu jelema begitu. Nyebutkan Allah lemah, nabi kamu jelema dibela, beda ngabela agama Allah, begitu. Kurang ngabela Allah, ngabela agama Allah. Ternyata kenal kalian itu lemah. Kita di posting sampai kayak ubah Allah munculan dari pangeran saya tersebut. Buka pun tidak. Indonesia malah belum sampai bisa berbicara ini. Kita di mana kerumasaan menjadi makhluk setan. Termasuk jadi makhluk yang diciptakan ku Allah. Dasar belum percaya kau. Beda keburukan, beda kita bela agama Allah. Kita berjuang di jalan Allah. Ini lemahnya Allah. Begitu kita berjuang untuk dibela. Dasar Allah. Kun bayarin dihancur kabeh. Jadi di bandingan begini di rumah mutiwaran orang-orang kampung Islam itulah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir berikut jalan-jalan Islam atau jadi boneka orang-orang kafir itu boro-boro ke umat Islam sendiri, boro-boro ke para kiai, boro-boro ke para ulama, boro-boro ke para hamba. Darah Rasulullah aja keswani ngajak jalannya ngomong ke bandar kan jadi siapa jadi nawan di alam dunia ke pangerannya alun keswani ngomong kepada abadi dia terutama pada mereka ulah sama sekali dina nalika tersebut ulah dewa itulah dinalikan Muhammad itu mewah keturunan Rasul mengulah atau ya Rasulullah ada turunan Muhammad kan jadi malu dalam masyarakat ini tentu boleh para apa ini lain level mana lain kapasitas itu nomornya terus gitu di nasolawat seperti baca memang kaulan ge rahmat Allah te Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kata kurang model sila ini wa ala alihi
darah Sayyidina Ali menonton kan mati gede kawan itu. Tapi kurang mawanihan nang ngecapa. Kemudian puterkeun seuring tukang mie nyewek. Pangkat pemerintah, pangkat jenderal menganggap kita di dalam buat menjelekkan beliau. Ini malam meresap dia untuk mewah sakit itu. Tanam bersinar kami apa? Ada nama wajib mewah sampai kawan di penjara orang tua-tuanya ada penjara ada orang diskresi. Kalau menurut wajib itu kan dia mau nakal kali sekarang. Cacat yang wajib. Sudah mau masalah dulu kawan macam gue. Kapasitas pemerintah, kemarin hari biasa kecuali menjelang para baikah, selain kapasitas, boro-boro menjelang para baik, tidak bisa selain kapasitas ya, cabut baik. Dan pada dari negara tidak dilawan, kemudian jadi salah. Sebab bingung, ada tampil dengan berbilang masalah, ada tampil dasar nyalutak kalau dibalik dengan nyalutak kalau dia penghinaan, pelecehan seksual, wakaya wakatan tertahu min duni la yastaqim nasrakum wala saum yang jeung pirang-pirang berhala tegasna pangeran musalian Allah muparan jeung disarma la yastaqim nasrakum moal bisaeun nulungan aranjeun kabeh boro-boro nulungan aranjeun nulungan pribadina geus moal bisa nah jadi sarma wa inna tahu ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Lamun dijeroakeun moal penemalan, lamun diajak moal bernuturkeun, maka tidak ada alasan untuk menyembah selain Allah, menyembah patung, pateko. Najak naon, wa tarahum katempok lanjeun eta pateko kaya mataan botot matana tapi mata bolotot eta deuleueun ieu. Sok batu moyong lapangan arca gede mata kaki aja nari berkata mana lagi ya mata melotot tenelur teh kunaon untuk pakai di sarma kunaon pakai di sarma iya tadi terus naon ayat yang kemarin ngomongkeun Allah ka manusia nanaonan menyembah kalian Allah nuntun bisa hukumah padahal Allah mengurus menyin karena sakabeh perkara alasan keur nyembah kalian Allah alasan keur teu nyembah kalian Allah maka jadi alasan narek nyembah kalian Allah namun boga syukur henteu boga ceuli henteu nu bisa ningali boga syukur bisa lembang henteu boga leungeun bisa nyambung henteu boga mata nu bisa nembon henteu boga ceuli bisa ngadenge henteu nah make disembah gitu jadi alasan kalau mau didenge lagi lamun diajakan manyambeurkeun lamun dijeroan lamun dipentak rumah bisa nulungan najan nyawa makanan di dalam pokoknya aja tapi dalam pokoknya rek kumaha disembah tadi kurang lebih pamit jelek di dalam mata alasan keur mangeran kalian Allah. Sudil afwa wallahu a'lam.